hirup di alam dunia urang sakedeung matak naon atuh urang kuari tempo ku mata hate urang naon anu dipake karesep jeung dipake karidho ku Kangjeng Nabi urang perjuangkeun baheula Kangjeng Nabi jeung para sahabat jeung manusia-manusia sekitarna dititah ku Gusti Allah udah ada tak katinggaleun memperjuangkeun agama bareng jeung Kangjeng Nabi sarua paring matak ieu nahyun bilatil khabar tempo naon anu dipake karesep ku Kangjeng Nabi naon anu dipake kahayang ku Kangjeng Nabi naon anu diridoan ku Kangjeng Nabi laksanakeun naon anu dipake kabendung ku Kangjeng Nabi naon anu dipake teu ridho Kangjeng Nabi tinggalkeun biasa kitu doang urang hirup teh ieu teh tinggal sababaraha jeung kali bakal ditinggalkeun di dunia nu sakieu direka-reka gedong anu jembatan anu dan lain sebagainya